Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Hamim. Hamim. Ain Sin Qaf. Ain Sin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Tah kitu diwahyukeuna ka maneh jeung ka para rasul anu samemeh maneh Allah nu maha gagah nu maha wijaksana. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Kagungan anjeunna saniskara nu aya di langit katut nu aya di bumi jeung anjeunna nu maha luhung nu maha agung. Takadu as-samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala inna Allaha huwal ghafurur rahim. Meh beulah langit teh ti luhurna jeung para malaikat ngamahasucikeun ku muji pangeranna jeung maranehna mangmentahkeun pangahampura pikeun jalma-jalma anu aya di bumi. Sing inget nya saestuna Allah nya anjeunna nu maha jembar pangahampura nu maha asih. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Jeung jalma-jalma anu nyieun pamimpin salian ti anjeunna Allah nalingakeun maranehna jeung maneh Muhammad hante jadi jalma nu ngajaring maranehna. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Jeung nya kitu kami ngawahyukeun Quran dina basa Arab ka maneh pikeun maneh ngawawadian pangeussi ibu kota Makkah katut jalma-jalma anu di sabudeureunana jeung pikeun maneh ngawawadian ku poe patepung lawung kiamat anu hanteu mangmang deui ayana sagolongan di sawarga jeung sagolongan deui di neraka. Walau syaa Allahu laja'alahum ummatan wahidah walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Jeung upama Allah ngaresahkeun tan wande anjeunna ngajadikeun umat jadi hiji tapi anjeunna ngalebetkeun kana rahmatna sing saha anu ku anjeunna dikeresahkeun jeung ari jalma-jalma anu darolimah pikeun maranehna moal aya anu mingpin jeung moal aya anu nulungan. Am ittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir.
atawa naha maranehna teh ngayakeun pamimpin-pamimpin salian ti anjeunna nya Allah pamimpin sarta anjeunna ngahirupkeun jalma-jalma anu paraeh jeung anjeunna nu maha kawasa kana sagala perkara. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jeung saniskara anu kumaraneh disawalahkeun dina hal eta geura pulangkeun hukumna ka Allah. Pok caritahkeun eta teh Allah nya anjeunna pangeran kaula ka anjeunna kaula tawakal jeung nya ka anjeunna kaula mulang. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Anjeunna nu ngadamel langit katut bumi, anjeunna geus ngajadikeun jodoh-jodoh pikeun maraneh ti bangsaning maraneh jeung ngajadikeun ti sabangsaning ingon-ingon sajodoh-sajodoh deui. Anjeunna ngajadikeun rundayan maraneh dina kaayaan kitu henteu aya sarupaning oge anu saperti anjeunna jeung anjeunna nu maha ngadangu nu maha ninggali. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Kagungan anjeunna kunci-kunci langit katut bumi, anjeunna ngajembarkeun jeung ngaheureutkeun rejeki pikeun sing saha anu dikersakeun. Saestuna anjeunna uninga kana sagala perkara. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fihi كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Anjeunna geus nyareatkeun pikeun maraneh dina perkara agama saniskara anu geus diwasiatkeun ku eta agama ka Nuh jeung anu ku kami diwahyukeun ka maneh Muhammad jeung saniskara anu ku kami diwasiatkeun ku eta agama ka Ibrahim jeung ka Musa jeung ka Isa. Yen maraneh kudu ngadegkeun agama jeung poma maraneh ulah paburencai dina eta agama. Pikeun musyrikin mah berat agama anu maranehna diajak ku maneh kadinya teh. Allah milih jalma kana eta agama sing saha anu dikersakeun sarta anjeunna maparin pituduh kana eta agama sing saha anu mulang ka anjeunna. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Jeung maranehna hante paburencai angin sabada datang ka maranehna ilmu kitab lantaran hiri dengki di antara maranehna jeung lamun seuk hante karana papasten anu leuwih ti heula ti pangeran maneh
nepi ka hiji mangsa anu pinasti mah tan wande ditibankeun siksaan di antara maranehna jeung saestuna jalma-jalma anu diwarisan kitab sabada maranehna teh maranehna aya dina kamangmangan anu pikabingungeun dina perkara eta kitab teh. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Ukituna prak geura ajak jeung geura istiqomah sakumaha anu diparentahkeun ka maneh jeung poma maneh ulah nurut kana nafsu maranehna jeung pok caritakeun kaula iman kana anu geus diturunkeun ku Allah nyaeta kitab jeung kaula ditimbalan supaya ngajalankeun keadilan di antara arandika Allah teh pangeran kaula sararea jeung pangeran arandika ama kaula sararea pikeun kaula sararea jeung ama arandika pikeun arandika handaya pacengkadan antara kaula sararea jeung arandika Allah bakal ngumpulkeun urang jeung nya ka anjeunna geusan mulang. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Jeung jalma-jalma anu ngabantah agama Allah sabada eta agama ditarima bantahanana teh hante aya ajenna mungguhing pangeranna jeung pikeun maranehna bebendon sarta pikeun maranehna siksaan nu banget. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Nya Allah nu nurunkeun eta kitab kalawan hak jeung bobot pangayon sarta maneh nyaho boa-boa eta kiamat teh geus deukeut. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Jalma-jalma anu hanteu ariman kana kiamat menta sangkan tumibana buru-buru tapi jalma-jalma anu ariman mah sarieun kana tumibana teh karana nyarahun yen eta teh hak. Sing nyaho saestuna jalma-jalma anu ngabantah kana perkara poe kiamat teh aya dina kasasaran anu jauh. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah teh latif pisan ka abdi-abdina anjeunna maparin kurnia ka sing saha anu dikersakeun jeung anjeunna nu maha kuat nu maha gagah. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من
نصيب Sing saha anu miharap ganjaran akhirat kami nambah keur maranehna dina ganjaranana jeung sing saha anu miharap ganjaran dunya kami baris maparin ka maranehna tina ganjaran dunya tapi pikeun maranehna henteu aya bagian di akhirat. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Atawa naha aya pikeun maranehna sarekat-sarekat anu nyareatkeun agama pikeun maranehna anu perkarana ku Allah henteu diwidian jeung lamun seug lain karana kalimah papasten tan wande geus ditibankeun hukuman di antara maranehna jeung saestuna jalma-jalma anu darolim teh pikeun maranehna siksaan anu kacida perihna. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Maneh bakal nenjo yen jalma-jalma kafir teh sarieun kana saniskara anu ku maranehna geus diusahakeun jeung bawales usahana baris tumiba ka maranehna jeung ari jalma-jalma anu ariman sarta ngalampahkeun amal soleh mah pernahna di taman-taman anu salubur di sawarga maranehna bakal pinanggih jeung saniskara anu dipikahayang ku maranehna dipayuneun pangeranna eta teh kurnia nu pohara gedena. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Eta teh saniskara anu ku Allah dijadikeun pangbubungah keur abdi-abdina anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh. Pok caritakeun kaula henteu menta upah ka Randika tina eta perkara mang nepikeun risalah salian ti kacinta dina babarayaan. Jeung sing saha anu ngalampahkeun kahadean kami bakal nambahan kahadean dina kahadeanana saestuna Allah maha jembar panghampura maha nampi tobat. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. Atawa naha maranehna rek nyarita yen manehna ngabohong kalawan asmana Allah kituna upama Allah ngarsakeun tan wande anjeunna matri hate maneh jeung Allah ngaleungitkeun perkara batil sarta anjeunna ngabuktikeun haku pidawuh na kana saeusining sabandada. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Jeung nya anjeunna nu nampi tobat ti abdi-abdina jeung anjeunna ngahampura tina ngalampahkeun kasalahan-kasalahan sarta anjeunna
anjeunna maha uninga kana saniskara anu dilampahkeun ku maraneh. Wa yastajibu alladhina amanu wa amilus salihati wa yaziduhum min fadlih wal kafiruna lahum adzabun syadid. Jeung anjeunna ngaijabah pamenta jalma-jalma anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh sarta anjeunna nambahan panambah ka maranehna tina kurniana. Jeung ari jalma-jalma kafir mah pikeun maranehna siksaan anu banget. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Jeung upama Allah ngajembarkeun rejeki ka abdi-abdina tan wande maranehna ngaliwatan wates wangan di ieu bumi, tapi anjeunna nurunkeunana kalawan make ukuran nurutkeun sapangarsana. Saestuna ka abdi-abdina teh anjeunna waspada maha ninggali. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid. Jeung nya anjeunna nu nurunkeun cihujan sabada maranehna pegat pangharpan sarta anjeunna ngajembarkeun rahmatna. Jeung nya anjeunna pamingpin nu maha pinunjul. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batta fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Jeung sabagian tina ayat-ayatna teh nyaeta diugakeunana langit jeung bumi katut saniskara anu ku anjeunna disebarkeun di dinya di bangsa ning makhluk-makhluk anu rumingkang. Jeung anjeunna kawasa ngumpulkeun maranehna upama anjeunna ngarsakeun. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jeung saniskara anu tumibah ka maraneh di antara balai teh nya saestuna alatan leungeun maraneh. Jeung anjeunna maparin maaf dina sabagian gede kasalahan. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Jeung maraneh moal bisa lumpat di ieu bumi, jeung pikeun maraneh henteu aya pamingpin, jeung moal aya anu nulungan salian ti Allah. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Jeung sabagian ayat-ayatna teh nyaeta nu ting soloyong di lautan sagede-gede gunung. Yasha yuskinir riha fayadhlalna rawakida ala dhahrih. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Upama anjeunna ngarsakeun anjeunna ngaleureuhkeun angin reg atuh eta kapal teh ngarandeg dina beungeut laut. Saestuna dina perkara eta teh kakandung ayat-ayat keur sugri anu salabar jeung anu muji syukur. Aw yubiquhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Atawa anjeunna ngaremkeunana alatan usaha-usaha maranehna, jeung anjeunna maparin maaf sabagian gede di antara maranehna. Wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis.
jeung supaya jalma-jalma anu ngabarantah kana ayat-ayat kami nyarahoeun yen maranehna henteu barogaeun jalan kaluar. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Kituna saniskara anu dipaparinkeun ka maraneh tina sagala perkara teh nya pikeun kasenangan kahirupan dunya jeung saniskara anu aya di Allah leuwih hade jeung leuwih langgeng pikeun jalma-jalma anu ariman tur tak tawakal ka pangeranna. Walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Jeung pikeun jalma-jalma anu nyingkahan dosa-dosa anu galede katut kajahatan-kajahatan saestuna upama maranehna arambak maranehna ngahampura. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jeung pikeun jalma-jalma anu nyarumponan pangajak ka pangeranna sarta ngaradegkeun salat jeung urusan maranehna direngsehkeun ku musyawarah antara maranehna sarta maranehna ngadermakeun tina rejeki anu geus dipaparinkeun ku kami ka maranehna. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Jeung pikeun jalma-jalma anu upama dikakaya ku batur maranehna ngabela diri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Jeung ari wawalas pikeun hiji kajahatan teh nya kajahatan deui anu sabobot jeung eta tapi sing saha anu ngahampura jeung ngarapihkeun nya ganjaran tanggelan Allah. Saestuna anjeunna henteu micinta jalma-jalma anu darolim. Walaman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Jeung saestuna jalma-jalma anu ngabela diri di mana dikaniaya teh pikeun maranehna henteu aya alasan dihukum. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Saestuna tayalian tumibana siksaan teh ngan ka jalma-jalma nu nganiaya manusa jeung nu nimbulkeun karuksakan di ieu bumi kalawan hanteu haknya pikeun maranehna siksaan anu kacida perihna. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Jeung saestuna sing saha anu sabar turta jembar hampura saestuna anu karitu teh di antara perkara-perkara anu harade. Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih wa taradh zalimina lamma ra'awul 'adzaba yaquluna hal ila maraddin min sabil.
jeung sing saha anu disasarkeun ku Allah nya pikeun maranehna henteu aya anu nulungan sabadana jeung maneh Muhammad bakal nenjo jalma-jalma anu darolim teh nyararita nalika maranehna nenjo siksaan naha aya jalan pikeun mulang ka dunya. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala innadh dhalimina fi 'adzabin muqim. Jeung maneh bakal nenjo maranehna digiring kadinya neraka bari tarungkul lantaran ngarasa hina sarta rurak reret juru panona maling jeung jalma-jalma anu ariman nyarita saestuna jalma anu rarugi dina poe kiamat teh nyaeta jalma-jalma anu ngarugikeun dirina katut kulawargana. Sing inget saestuna jalma-jalma anu darolim teh pernahna dina siksaan nu langgeng. Wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah wa man yudlilillahu fama lahu min sabil. Jeung pikeun maranehna henteu aya pamimpin-pamimpin nu nulungan maranehna salian ti Allah sedangkeun sing saha anu disasarkeun ku Allah nya pikeun maranehna henteu aya jalan pisan. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Prageura carumponan pangajak ka pangeran maraneh samemeh tumiba ti Allah poean anu teu bisa dipondah. Pikeun maraneh dina poe eta teh henteu aya gesan nyalindung jeung pikeun maraneh henteu aya alasan pikeun mungkir. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha in 'alaika illa al-balagh wa inna idza adaqna al-insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Nya upama maranehna ngabalieur kami henteu ngutus maneh Muhammad jadi nu ngaraksa maranehna henteu aya deui kawajiban maneh salain ti mangnepikeun jeung saestuna upama kami nibankeun rasa rahmat kami ka maranehna saruka bungah ku eta rahmat tapi upama ka maranehna tumiba lara balangsak alatan pagawean leungeunna sorangan prak weh maranehna teh nya kalupur kana nikmat. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur
Kagungan Allah karajaan langit katut bumi. Anjeunna ngayugakeun saniskara anu ku anjeunna dipikersa jeung anjeunna maparinkeun anak awewe kasing saha anu dikersakeun ku anjeunna jeung anjeunna maparin anak lalaki kasing saha anu dikersakeun ku anjeunna. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Atawa anjeunna ngeresahkeun pirang-pirang jodoh lalaki jeung awewe, atawa anjeunna ngajadikeun hapa mandul sing saha anu dikersahkeun ku anjeunna. Saestuna anjeunna mah uninga maha kawasa. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha' innahu 'aliyyun hakim. Jeung Allah hanteu ngadawuh ka hiji jalma oge anging pidawuhna teh wahyu atawa ti satukangeun lalangse anu tuluy eta utusan teh ngawahyukeun kalawan widina sakersa anjeunna. Saestuna anjeunna maha luhung maha wijaksana. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jeung nya kitu deui kami ngawahyukeun ka maneh ruh Quran ti antara timbalan kami jeung maneh hanteu nyaho naha eta teh kitab atawa eta teh iman. Jeung kami ngajadikeunana eta Quran jadi cahaya anu ku eta cahaya teh kami maparin pituduh anu ku kami dikersakeun ti antara abdi-abdi kami jeung saestuna maneh bakal mere pituduh kana jalan anu lempeng. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ila Allahi tasirul umur. Nyaeta jalan Allah anu kagunganna saniskara anu aya di langit jeung saniskara anu aya di bumi. Saestuna nya ka Allah mulangna sagala perkara teh.